gambaran niat pangisi pikeun ngabati cunduk waktu sidana mulihkeun fitrah jeung urang Ciamis deui pernah gecep ku tiisna cai parigi cai 10 indung lembur asihna kiwari ngahiji wanci bihari mudag manfaat manfaat kabarokahan milari ridho pangeran 7 kendi 7 padasan jadi hitungan tangtu gambaran alam dina lapisan langit jeung bumi nah hiji sakabeh makhluk tunduk burat jagat jadi katangtuan dawuh agung jadi lulugu karahayuan Allah nu maha ghafur jagat kabir tur jagat sagir bersih susuci nyucikeun sakabeh jadi tarekah halalan toyiban bismillah nujanten sekar pamuka lengkah mangga urang kawitan rum arum gandarum pangrum rum ngedung wawangi dari nyambuan sengit manis ngadeng-ngadeng mangga pangersa anu dipisepuh ku abdi-abdi sadaya Mama Kiai Haji Harun Al-Rasyid Pupuhu pemangku lembur di wewengkon Takar Kecamatan Parigi Pak Camat Pak Kapolsek Pak Dandramil Pak Kepala Desa para tokoh budaya alhamdulillah Ibu Dewan DPRD Kabupaten Pangandaran fraksi Golkar Ibu Hajah Haderumina Desa Biring ngantir ludeun abdi-abdi sadaya diri-diri anu pinuh ku karumasaan estuning laif kahalan ku pipining kena kebang sabada cai ngahiji numutkeun prosesi dina pangjajab ieu lampah lumampah ulang lejengkeun kana ngalarung ieu cai nu geus kahiji kasagara cai nu jadi pamungpungan pangharepan urang sadaya oge cai anu janten simbol panginten amparan pangharepan urang sadaya para cawene atanapi para mamayang mangga ke urang jarengan ngalarungna ieu cai anu geus dihijikeun ku para sepuh simbolna ngahiji urang-urang sadaya ngahiji rasa raga jeung sagala kahayang dina wujudna pangharepan mudah-mudahan Allah nyebadanan kana naon rupi nu janten udagan pangharepan mangga anu bade nyarengan ngiring sadayana urang ngabujang kasagara Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu syahadat muntahar si Bapak Kang Murbawi Sesa si biung kempaling iman si anak pencaring jamna pangeran panatagama kang bisa ngerata jagat nyirep sakehing penyakit pangeran karya kekuna kang tulen sajeroning tulis kang urip tan kenalarapati urip langgeng Purbawi Sesa ya ingsun kang bisa ngucapaken pasangat muntahat ya ingsun pangeran Purbaya ingsun kawulane asyhadu syahadat sanghyang kawula bumi jung langit apa ing sine manusia sajating karsa herlis sajating sidik amanat tabligh herna sajating lawang rat gumilang asyhadu syahadat rohiman jati sabenernya manusia maya
Pangeran Puter Siwalan Jatining Tunggal. Asyhadu syahadat Allah tuhu Yahwa Muhammad warakaning Allah. Bismillah tanpa kawitan, syahadat tanpa wekasan.